Ya tai kotok meniki ya ampun Gusti Agung disapukeun teh loba deui cara pisan. Di sekolah. Nya Jung Din. Ya. Jung sing salametnya. Salam. Ulah bolot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sekolah. Ulah bolot Din kadanya. Neng. Ayo yang sekolah. Berangkat Udin. Berangkat. Kelanya minta bakal. Yo. Pak. Angkat kelanya. Mana bakal? Boga. Udin bakal tak? Makan 100. 100 naon? 100 perak. Engke urang mintanya. Tuh 100 perak Udin Mekah. Engke urang minta ah. Ini beda saringgit. Ayo tuh. Yuk. Sekolah lah Udin mah. Dadah. Udin. Di mana eta kunaon di segala diri. Di sekolah bajunya yang sok. Baik we. Daripada mana SD baju SMP. Ketepel segala juga nurek naon sekolah teh. Nah. Bisa manuk ke daerah, bisa manuk fit di jalan. Can datang ya Udin guru na oge. Acan. Mana tebagaan bakal. Tebagaan bakal. Kana besok kahinaan wae ka urang teh Udin teh urang lamun makal siapa di bakal ya mah. Coba bawa ke gede bangga tua. Mana eta bajunya yang soponi kaharep di mesi puguh. Daripada di bangga tua bukna juga kuda. Awas ya, kaya lamun makal duit mah dibere. Nah, tinggali bukan lagi. Puguh bapak orang teh teu kulit, teu makul. Mana Udin goreng patok. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Guru. Ayeuna di absen heula nya, geus atuh emprak wae Udin. Neneng. Udin, Adil. Bapak kebeana siga tukang bilik dengdek. itu mah modif. Bapak eta naon dicana kana kembe. Iya teh. Lain marapan di bumi tak dicana ka dieu ke babat teh cicing tang buyur. Sekolah teh bari masih kitu. Nah, Geus ieu nya, barudak. Enjing mah kedahnyana kerajinan tina wadah susu nya kade omat enjing mah moal dialajar enjing mah bakal ngadamel kerajinan tinu wadah susu kade omat si Udin sok tara balik Udin kadenya Dengekun Din. Hole susu, hole ada susu, hole. Tadi neneng kita mawa naon Pak Guru teh cik. Tuh nya Udin maneh mah da bolot geus poho deui karek ke dieu cita mawa wadah urut susu. Oh, mawa ulut susu. Asik. Mawa kaleng susu. Neneng, rek ngirim wae kana rapid. Ayo Din. Manuk kok di Ayo balas tuh ganti baju ha. Ayo, itu. Tuh. Benang itu ya. Cokot lain menang dia. Tuh, Din tuh. Tang apa tuh? Tang apa Din? Alah, hiji tuh menang. Din, menggoreng. Temenang digoreng dibeuleuh moal. Din aya tadi teh naonnya guru teh poho deui teh moal naon Din? Kita mau sapu tangan berenang. Sapu tanganan susu-susu gitu. Bingung sieun teu menang nilai Udin teh nyieun teh. Udin mah teu mau naon atuh. Mau deui sarua. Bingung oge teu apa. Tuh benang dua tuh kaluhur. Samana we ayeuna tuh balik wae. Balik ayo isi nangan emak yuk. Ayo balik ke lawe atuh yuk. Ayo beli ngapar Nah, nya tadi teh Pak Guru titita mawa kaleng susu, ulut susu gitu. Nah, nya kode kaleng susu, ulut susu gitu. Ulut susunya asa nama cek Pak Guru tadi teh. Nya ulut susunya, ulut susu. Iya ulut susu mah, iya nya. Kerkerajinan ulut susunya mah yakin asli ulut susu.
Kawa kang dekir kapak gulu tuh pas ulut susu ya mah simpan heula kitu. Simpan di dia mah keur kerajinan esuk. Ka bumi heula be antepkeun si Neneng mah geus meunang ieu keur kerajinan anjing. Ka bumi heula we Nenek mah bingung sa popoting eta hayang goreng piit, popoting kemana? Udin tadi digoreng dibelem udin menang 2. Nah, mana mah teu mere da kana nenek. Menang 2 udin mah dibelem. Nang jangan kerajinan. Geus udin mah geus menang, udin mah keur kerajinan geus mawa. Nenek Geus oge mawa sa udin popoting ngerjakeun. Aya guru teh nya. Neneng mana kerajinan non maneh neneng geus aya Iya, nenek mah menang poting teh sare sa popoting tuh. Goleng eta mah buleut, eta mah goleng. Panci nampon udin. Tuh, udin mah tuh. Nah, kana udin kana kakak tukang Panjang. Kan ulut susu. Mata dicarekan si itu guru makanin galak ku bakal ku galak kopi anak gede-gede teh sieun udin. Bae da salah kerajinan ya ge ulut susu ya mah. Rai baturan jeung maneh mah udin saka inget barang bawa teh. Daripada maneh dibeungkeut 2 Pada mana eta jangot kesuwisan Bae, we. Sebenarnya bakal tepel poni ka hareup. Nama. Kan cek Pak Guru ditanya nak kerajinan. Kita mau anu kios, carekan goblok ku guru deh. Kan sami ulut susu mah eta ge mah. Ole. Isi udin. Dia arek balik kan neneng mah. Bae, Dia bae. putusnya persahabatan teh. Sebuki PA, sebuki linglung, buka-buka Bae, terus. we udin mah kieu da boga jajan tuh. Batur mah duit di sakuan, udin mah di talian. Neneng mah atuh di linglung. Lu beres balik mah jog. Iya, udin ulah ngira-ngira kolot. Sing karajinan teh sing puguh. Tina naon atuh karajinan teh sing jelas. Bae, Dengekeun guru teh. sarua teh ge ulut susu kan. Lain kaleng, eta teh kudu kaleng kudu mah kaleng, sing jelas era inung juga teu sakola. Napanya teh ulut susu we da udin mah teh apa Batak sing denger, dengekeun sing denger ai guru nerangkeun teh. Mamawa kutang kolot nyerakeun. Mun alus, Nah, deui ulut susu mah ieu alti eta. bejakeun ka indung moal karajinan teh naon? Kada pangleangankeun ku indung. Nyatun ke emang rek kitu udin ge. Oh, sing hati-hati dengekeun.